gawitan lagu loloku lagu klasikan wasi dulu rongan kamu biradoi gawitan rei dalagu Yoga cerana pasti tekmu jekna mun urang eling wiwit tangtang tomo kamalina laku aturan segala sejauh gerak dan nalang wayang sibukkan manusia dunungan masing-masing lusar dipi mamat dipi mamat alah kabar waraga seni padalang laingan ukur ngandung maksud dan tujuan laku lampan utama saya pudi kasah sama ngana papais penerima tawit jami beragama ojang delis wayang merupakan bangaran dalam masih hadapi manusia hukum manusia hukum alandra di dalam dapang di dalam sejarah witan kerapisan Sumaga urang Bandungan Sulaga urang
Mentra wiluna sastra tinawara panjang ngawuh sinengke kandalon Purwantara. Purwa hartosipun wiwitan, tara hartosipun keraton. Karaton ingkang dianggo jejer cinarita bonten wenten malih. Kejabiti di salebeting pagelaran Jawi kahyangan catur pertala. Ari catur arane opat, pertala hartosipun bumi. Jadi di lapisan bumi kaopat aya hiji keraton anu ditaretes ku Inten Rinuk mimuruk ku biar kadia kunang kudagan. Daya sanes anu jadi ais pangampi di ieu karaton Kajabiti. Hiji naga anu sakti mandraguna pung juling apa-apa. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Kekasih pun Sang Hyang Antaboga. Ngangge makuta binokasi pangreka dinaretes muruk mubiar ing sosoca. Pelanggono gelanggong sorkilat bot tempal dada nyungklang ladrang kijagal pati anggoan pendok pinukir ketuncar baul. Ambar-ambaranane sutra kuning sutra pitak ngagedodot kringsing wayang. Sang Hyang Antaboga teh hiji naga anu nampi pancen ti Sang Hyang Otipati jagat nata kalayan tiang tunggal. Pikeun ngajaga lapisan bumi kaopat tur tangatur sareng segala rupina. Ngahaturanan linggih putrana Nagatat Mala kalayan putuna Raden Antarja putrana Dewi Nagagini ti Arya Bima. Tungkul hamarikut dat nyembana rimang sabna ajrih ningali pamur Nalendra. Anu ayeuna nampi pancen kedah milarian sampo Purwaganda. Sami ngantos dawuhna ieu Sang Hyang Antaboga ngandika Nuning pasewakan busana maneka warna sibat puspita mudiana pajrahing sarwa rukma renggeng manik narawata nitis wanci bade panca kaki mangsan utama bade mukariwayat cunuk kana waktu bade nyukcruk syaur tina galur mangsan utama bade mukariwayat mangsan utama bade mukariwayat sangka nu dipamrih amanah nganti kakawedaling lisan mekatan pangantikanipun. Anaki jimat awaking ngarasa bagja barina sugema kaula tiasa riung mungpulung anak incu yap kaharep diukna anak oge incu
kaula putra dalam nampi karena pembagai kalayan ngaturkan semasungkem Ramadewaji ditarma ku yang hidup tarima meureun kalina teh eta bilih aya kalepatan mugia cukup lemur jemar pangampura anu diteda kalau kaulandun saling maklum badaya pikra syati malah naon Kanjeng Rama mangga gera wartoskeun ka putra panjenengan ih kehulaan atuh apaan itu aya kamemet incu eyang yap haturan kasyep tarik korsina kabeh payun ngarah jelas nyarita haturan anu jadi kamemet iya kaula nuhun pangreseyang dipayun ngaturkeun sama pangabaktos muga ditampi kaula nuhun ditarima ku eyang kasep deudeuh teuing bilih aya kalepatan kaula nuhun muga cukup lumur jemar pangampura anu diteda ih saling hampura bagar saling hampura rupina kapaman ngahaturkeun sematuran rawuh kapaman ih nuhun lo nuhun ditampi ku emang ditampi bade aya naon itu aya ngangkir putra panjenengan oh kieu sabenerna mah pangna disaur dina waktuna diundang dina mangsana saperkara mah sono kaduana ti eta urang sami-sami negerakeun rasa syukur ka Gusti nu Maha Kagungan urang sadaya wireh urang masih dipercaya hirup dina danget ieu sae kula aturan kula nun dah-dahan we ku ayana mindeng syukur mah urang teh bakal ditambah deui nikmat teh sing percaya kaduana ti eta berat nuhun berat nanggung berat narimakeunana ama hidup tiasa nyaosan kana pangangkir ama leres kaula nuhun iya leres kaula nuhun iya ari nu jadi pasualan teh kieu nyaeta urang ngadongeng ngeunaan ieu marca pada di saluhureun urang nyaeta di lapisan bumi kahiji hartina di permukaan bumi asa menglebarkeun ka mangsa manusia anu dimuliakeun ku pangeran bisa na disebut mulia teh manusia anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamili rasa jeung perasaanana anu luyu jeung skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia salian tipikeun ngabdi ka anjeunna leres kaula nun ama leres dawuh kaula nun eyang beda-beda bangsa beda-beda suku tapi tetap manusia disebutna ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh gumantung kana budayana sewang-sewang leres Kanjeng Rama timalan tuluy meureun dina ngabubule budayana dina ngamumule bahasana dina ngamumule lemacaina eta oge sarua ibadah keneh leres kaula nun leres dawuh eyang dawuh katiluna teh eta apan ama teh boga turunan manusia
hidup antarja Bapak nama manusia di bumi. Bapak nama manusia nyata Pandawa anu kadua Bima jelema nate osok tajas tojos ka batur teh. Alabatan we Abah Doi sok tajas tojos ka batur teh. Sok bawa teh gitu teh. Kade hidup sing bener-bener jadi manusia anu dimuliakeun ku pangeran, anu bisa ngagunakeun akal dina jalan anu positif. Itu puguh mah daras. Mudah-mudahan we yang mudah-mudahan. Bisi engke disebut urus tunjung. Tah ulah sampai kitu teh. Ukur mah awak sisitan. Katambah kalakuan euwah-euwah. Ari ieu mah hidup kitu mah turunan ti eyang hidup antarja soleh. Soleh persis pisan panganten pameget. Soleh pisan mohon. Bager eta teh. Bager atuh mohon. Kuat cinta pisan karena seni pisan, Sunda teh khususna wayang golek. Terus mohon. Urang doakeun we muga-muga rumah tanggana sing luntut layut sageget sapihanean. Atuh leres mohon. Nya sing rumah tangga anu langgeng. Leres gitu mohon. Mohon kaula nun. Ari ningali kieu teh sok buru-buru hayang kawin kaula nun. Apaan sakola keneh. Kalayan hidup mah mereunah. Hidup mah pikeun geus jadi pikeun kapentingan negara jeung bangsa enjeun mah guna nepi ka jadi panglima tertinggi di amarta pimpinan angkatan darat syukur. Hidup mah apanan geuning da bukti ka indung bapak hormat kasaluhureun pon kitu deui kasasama. Mohon leres gitu. Kade kasep eyang mami HP kapangkatan teh ulah dipake ujub ria jeung takabur. Tah gitu leres mohon. Oge sabenerna mah eta pangkat teh alat pikeun ibadah lain keur nyingsieuna nu leutik tapi pikeun ngaping nu leutik. Tah gitu mohon leres. Leres kaula nun eyang leres. Urang mah cing inget kasep cing inget nyaeta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakafkeun ka nagara jeung bangsa. Tah gitu leres. Heulakeun kapentingan rakyat. Coba bek pikir lamun eueuh rakyat nasyarek mimpin cucunguk yang moal mungkin. Biar aku mimpi tukang goong mah moal nya. Sok pikir lamun eueuh rakyat rek kumaha. Sok karek mimpin saha coba. Jadi pimpinan aya periodena tapi rakyat langgeng. Orang mah sing inget apan berangkat teh dari rakyat oleh rakyat dan akan kembali kepada rakyat. Tuh gitu leres pisan teh mohon. Leres kaula nun eyang leres. Tah kitu geuning kasep anak king anak mal. Dedeh teuing eta teh sepuh teh neudeun ka dedeh nunda kanyaah ka hidap dugi ka kitu eta. Leres kaula nun Kanjeng paman leres. Tah kitu kasep eyang teh kataji ku ayana slogan manusia anu dina silih asah silih asih jeung silih asuh antara papada urang jeung urang. Tah urang mah ulah nepi ka dina ukur caritaan wungkul. Leres Tapi buktikeun dina gawe, wayahna antarja hidup mah eyang teh nampi pancen tihang otipati jagat nata pimpinan triloka. Ari tri teh tilu loka teh alam, tilu alam dirajaan ku manehna. Teu salakah kumaha eta di guru. Sabab kapenta tulung ku Batara Kresna. Ari Kresna teh Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogrega nu aya di dunia. Tah ayeuna teh Kresna teh jadi goreng gawe. Terus tukang goong
bareng gawe. Aya naon? Kunaon eyang? Uwa Batara Kresna teh. Rada kedul digawena. Rada melin bener. Meureunnan hate kaganggu. Atuh dah hate ngaranna oge hate dipangpalorkeun ge hese. Hese atuh mohon. Leres. Kumaha ama? Kalengitan anak hiji. Kai calon putrana. Saha eyang? Ari nu leungit teh cenah mah Raden Samba Purwaganda. Samba Perwira. Eta. Ka mana ama? Heuh nyata teuing mangta nanyakeun ge. Tah ayeuna teh eueuh beritana eta budak. Diteangan di surat kabar. Ya, Dina ya. Twitter.